Sampurasun. Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widih sarang tilu pamuda. Baheula. Alah komplit tiluan. Nah kaleresan enjing kalian mendakan bandros. Nah kaleresan bandros teh katuang di papi kapunggurnya. Salah kapunggur pisan. Acan lahir gitu saya. Tah ayeuna mah ulah lami-lami yuk urang ka dieu. Dulu ayo. Apa ayo? Badodo. Sakit dari mana wae, Pak? Cipasu. Mas Rama. Nama ta dulur-dulur pami hoyong bandros Padodo nya sok aya di Cipasu. Di asrama tiasa ta bandros teh ieu teh tuangan ti kapungkurnya Padodonya. Alami ini mah. Alami mun aya apa icalan ti ira apa tuh laminya? Di dia mah 3 tahun 3 tahun. Oh kalina di mana, Pak? di Tasik. Oh di Tasik. Tasik kayak 4 tahunan. 4 tahun oh jantan ti kapungkurnya. Tah Padodo ayeuna bandros sabarahan Padodo? Ayeuna 500. 500. Kang Ujo kapungkur sabarahan ieu teh Ujo? Kapungkur mah zaman tahun 90-an baru si ieu teh SD deui. SD. Oh, SD di sabaraha Rp70. 50 rupiah. Rp50. Ya, Bang ya kapungkur mah. Lagi aya. Aya 50. Kiatan panas. Panas. Ieu Kiatan. teh Bang Dodo tina naon barasnya? Iya, Bahan-bahan teh Rosband. Rosband. Ah, Tepung tidak tepung Rosband ya. kelapa. Kalapa. Sunda banget ieu. Iya. Makanan Sunda itu teh. Sunda itu pada dok. Sunda. Sundanya. Dia di Cebian mah ada. Mangan sampai. Kemudian. Di tempat abi mah gonjing namanya. Oh gonjing. Mantap tuh. Manos ngebeul kan wah mantap. Gonjing. Tergantung situasinya daerah nu pancong aya. Oh pancong. Ai disebat bandros teh kunaon bet disebat bandros pada dok uningat teh. Padahal tengah ngeban ya. Iya, Ngawi seban sabelah teh Ya bener. Oh. Jadi dulu-dulur bandros teh kunaon disebentukna sapertos ban sabelah. Kan ban teh bundar. Nah, cek ieu janten iya setengah lingkaran gitu. Mohonnya mohon. Bandros Iya. Bandros. Mohonnya tasok di sausan nya pada donya. Aya Selain gulanya. gulanya. Gula aya. Oh, aya bodasnya. gula. Oh, gula bodas biasa. Oh, Nah. mohon. Enggal gula mah tah. Tinggal mohon Dipain ku saos. Tah Padodo tinggal bahanna teh kawitan kumaha Padodo tiasa Iya. tinggal ngawitan mohon bahanna teh. Oh, sapertos kieu. Tah, dulur-dulur tinggal tuh awit nama kieu nya rosben itu nya. Rosband, Kalapa, garam. Pami di Sanguan. Biasa. Semua itu mah. Tangguannya mau jadi dulur-dulur ulah hilap katuangan nu kapungkur tah Padodo oge sok ayanya Padodonya keliling lah di sekitaran Tasik gitunya. Lebih sehat, sarapan Digoreng, enak. kolesterol mah. Iya, Padodo hatur nuhun. Saya citakana lur. Saya tetakana lur. Tepatnya di daerah mana Sunda Tetakan. aya? Ayeuna naonna eta na? Mohon kawitan diciptakeun. Ini mau wayang urang mah. Saya. Bang Dodo ada Isma sama tahun mana? Di sana ada. Yusra 48. 48. Oh, 48. Keluarga mah di dia sadaya Padodo. Keluarga di kampung itu di Puspahiat. Saya, iya. Puspahiat. Keur mangunnya banyak. Pak kecamatanna kami taya peri ujung. Oh, ujung. Ujung. Ya Padodo kitu painternya atuh nuhun sehat selalu sing lancar sing rezekina Padodona mohonnya. Tapi nuju pandemi kieu Padodo kumaha? Aya perubahan teu pengaruh teu. Aya wae kemana sa kita ayeuna tos Aya nama teh kieu nya. dibayar mau hona santin untuk araya. Araya nya kapungan. Nah, Nah, dulu lihat cara pembuatannya. Tentunya ban sabelahnya gitu. Iya siap kita ya Pak Ita dulur-dulur Kang Ujo aya sesangem deui. Kang Abdul. Ya, iya mah selaku makanan tradisional harus dilestarikan jangan kegayaan hukumnya makan di restoran melupakan makanan khas dulu. Betul. Apalagi ini kan pedagang Keliling. keliling UMKM UKM. harus dibantu lah. Dibantu ya. Iya. Gimana rasanya? Rasanya
Mantap. Rasanya Pak Dodo banget. Aduh, Alhamdulillahnya. Gitu Pak itu dulu lur, atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.